Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng soten, wilujeng wengi. Idin abdi nipangkeun diri nami abdi Aurel Nurul Syifa di kelas 11 Saintek 2. Bapak ayeuna abdi sareng salah sahiji penjual kadaharan anu ayeuna populer di kalangan rumaja. Sareng bakal janten narasumber abdi. Assalamualaikum Ibu Wilujeng wengi. Waalaikumsalam, malam juga. Nami Ibu. Nama saya Santi Priyatni. Naon anu anje dijual, Bu? Namanya Seblak Prasmanan Teh Santi. Naha anjeun Ibu milih ngajual seblak? Lagi ngetren. Terus kalau prasmanan itu kan toppingnya bisa milih-milih sendiri. Terus kebanyakan anak muda, anak sekolah pada jajan. Oh. Kiraha anjeun ngamimitian usaha seblak, Bu? Kalau hampir mau 2 tahun sih. Kalau misalnya bulan Juni besok jadi 2 tahun. Di mana Ibu ngajual dagangan Ibu? Di Kemuning 2, di dekat ituan Setu Kemuning. Kumaha indung nyieun seblak, Bu? Bahan-bahannya dari kencur sama bawang putih di blender, terus dimasak, ditumis, terus kalau pas mau ada pembeli diolah lagi, ditumis lagi, terus baru kasih bumbu, terus kasih air, toppingnya dicemplungin. Nuhun Bu atas informasinya. Mugia usahana lancar terus ngagaleh daganganana. Makasih. Eta hasil wawancara kuring. Hatur nuhun pisan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.